Innallaha ma'al mu'minin. Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah, sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah, eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih, kemudian haju ke belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah. Aing ngomong mah bisa, tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang, kehadiran Allah teh terasa di diri urang. Ieu nu hese. Ketika ke urang diaji ilmu-ilmu tasawuf, Kifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin Ihya Hikam, diaji tinggal diaji, disurah tinggal disurah, lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin, saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye, tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah, ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah, teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan orang teu percaya ke Allah bahwa Allah ngabarengan orang, padahal Allah mah sugih. Ai Allah urang percaya ka Gusti Allah, Allah Maha Sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe, mun teu digawe mah teu dahar, geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah, mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari, teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia. Maca 2 kali syahadat sia. Ji sia ada urang lalagaan hirup taha. Make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah, ma'iyah Gusti Allah, babarenganna Gusti Allah jeung urang. Kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan. Ubasi nganyahokeunana babari. Lamun keur leumpang aya awewe nyana berpaling. Eta berarti asa dibarengan ku Allah, izin ka Allah. Pan urang mah lain. Lain orang susuna beda jeung nu di imah. Haju bae. Kulitna keur rada lain deui ceuk eta we herang. Barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih. Biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung. Ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng. Eta berarti teu bareng jeung Allah, barengnya jeung nafsu. Komo lamun manggih nu ngongkok ada. Setik deh, tolol deh coba. Malah ngadoa ka Gusti. Coba setik, angkat setik. Padloon eta kos gitu. Nah, eta lah jauh jeung Allah. Hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling. Ketika nyana keur kidib nyana eureun. Ketika aya batur gibah keur ngomong keur batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah, selalu bareng jeung Gusti Allah. Larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan, ta eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Geus, lamun masih kene jelalatan, keranjang matana. Wow, jauh. Komo masih kene weaan. Tamag rombongan jurig sama kos gitu. Haji tinggal haji jurig sama kos gitu. Jurig sama kos gitu. Arese. Hayang bareng jeung Allah teh. Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin.
nya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nya Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang nancan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati di mata turun ke hati kayaokeun laku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang-urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho ke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur melalui zikir melalui riyadhah melalui mujahadah melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah penting batur kerek urang mentang mata benta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditadarukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan engke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh syaitan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan naon lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping
lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula kadeung kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah bar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung kholiq mulai ku hari karasa ngerenjet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jakarasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasaan nu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat gahajuh ae diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat teh si kos kitu sasalatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukminin eueuh kasieun saha nu dihareupan eueuh kasieun japae ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kieu saha deui eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul
atuh ya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang tegagap ujianana ditunjuk doang kunyana keluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa aman tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararae mana saat sama sekali baik kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang kabelah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae puluhan meter ke handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kieu teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Polosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Di zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek ces eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya mah encek mah ada Belanda lewat sini ya urut sukuna cokot di urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak
Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lah mun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe, kemudian awewena embungeun, tapak sukuna mana? Tapak sukuna ta, ieu tapak sukuna. Nah, mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set. Ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah, tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujian Kang Pendi mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim. Ye ulah lalawara. Loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik. Eta ieu kola main tah itu. Iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal. Quran. Mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Quranul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenggana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi deuk gelut teu wani lantaran nyana gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Dalakan. Ku percaya orang ke Al-Qur'anul Karim. Moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari ieu keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siatan nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu ka anu teh salah mah. Anu teh salah niat mah. Anu teh salah niat mah.